Sesehan meni bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah imah, batur mah dunya anu bro di juru dipantau teh. Atuh lain mantuan pamajikan, Kang. Kakara ge hudang geus disampakeun ku picerewedeun asana aing malah. Eueuh katenangan pisan. Ngomong naon, Kang? Henteu nya, ieu mah keur ngadongeng sorangan kaluman pada hudang pineuh. Sugan isu keneh rek ngajakan pasea. Abong asana boga salaki. Betah-betah teuing cicing di imah. Yeuh nya, ari manggawe sing ikhlas geura. Jadi bantuan ieu mangko ku akang gen. Ulah sok ngobrol hungkul. Nyai mah teu butuh omongan, butuh sate bukti. Aslina dibantuan ku akang engko ngan sing sabar be atuh. Sabar, Kang. Hah? Urang rumah tangga geus sabaraha tahun, Kang? Tah, geus 10 tahun, kurang kumaha sabar nyai salila eta, Kang. Era nya. Geus ayeuna mah arek mantuan hayu henteu kajen. Arek, ongko tita tadi ge arek, kan engko be geura heula sabar. Eta kana sabar asana, kalau kaburu ere panasna ge, Kang. Baheula ge baheula. Rek sinan nambahan kalah ulah kalah nyarekan. Coba lamun duaan mah, anu gegero, anu nyeusehan, anu nyangu. Ngomong naon, Kang? Eta tiba heula hayang bae nyandung, Kang. Can mungguhan, Kang, nyaahna kawas nyai ka akang. Yeuh, dengekeun, Kang. Jalema anu geus bisa nyandung mah jalema anu geus bisa nyenangkeun pamajikan. Ieu mah awak sorangan genan begang hayang nyandung pikiran tak awak heula sorangan. Oh, heula eureun pasiana heula, si tamu. Heuh, Kang. Ayo dong heula. Neng Uih. Wah, Neng Uih. Sip. Nya mah. Wah, ieu naon atuh? Di nenek oleh-oleh. Ya jeung beasna di nenek. Dibere beas tuh nenek. Heeh. Pira teu nyi? Heuh, Kang. Wah, heuh, Kang, beasna loba. Coba eta. Beuteuy nyi. Aduh, kesukaan. Kacang. Hayu, Kang, bawa ka jero, Kang. Ayo nyi, ayo. Mangga beda asup mah. Hilap. Mama saking atohna di pasihan beas ku mak. Badak sakit teu katempeng. Hampura neng. Be dieu hayu lebat enggal. Buruk da nyi. Hayu, Neng. Yuk. Ayo, neng hayu neng. Balik. Yo, Bapak rek nanya, kumaha digeuning kala Uih? Mate ke kasawa biwa baturna. Oh, ari mah ka sawah keur bagian naon di neng? Ari jalema teh nyaho gawe, ari ayeuna keur usum tandur, Kang. Pantes-pantes mantuan mitoha ka ditu. Neng, geus mam can? Entos mah Dengan naon neng mamna neng? daging kuban. Oh, daging kurban. Bener neng, mending cicing di dia jeung bapak jeung mama. Satuju pisan bapak mah. Masalah nama neng. Nah, ini melotot nyi. Henteu. Nyantos atuh heula sok jeung bapaknya. Mama harek nyeusehan tuh loba seusehaneun. Nya mah Pokona neng pas waktu pisan datang ka dieu. Pokona bapak hampir ripuh bae pokona malamun neng kabur teu datang ka dieu. Aduh, kunaon atuh, Pak? pokona neng ngarah didongengkeun mah indung maneh ka bapak Gusti teuing nyarekan bae, tutah-titah bae, miluheungna aya neng. Pokona neng cicing di dieu sing betah jeung bapak. Pokona ulah kajeun ulah ka nenek deui gen. Di dieu bae ayeuna mah. Mending cicing jeung bapaknya. Ngomong naon, Kang? Henteu nyi, aman lah tenang. Sugan ngobrolkeun. Enggak, Neng. Tuh, neng, can-can ke indung maneh. Pokona siga pledek saleser. Matakeun neng, cicing di dieu jeung bapak. Siap, Pak. Apa syaratna? Syarat naon neng? Mun kuat aya syaratna sagala geuning. Biasa jatah jajan. Betul. Sanaon dijatahna sapoe? Kosok di mah sugan dibere sanaon di mah? Di mama 10.000 sapoe, Pak. Betul, ieu mah ni alabatan PKI atuh meureun neng. Betul. Di kukuan bunyak.
teu diguguan ripuh ku si Nyai. Naon deh Neng? Kumaha Fadil? Deal Neng. Yes. Kalah baki berat asana beban rezeki kieu mah euy. Ya, kunaon Neng siga yang ku cekak. Pas atau Pak? Aduh, anak yang hidung sarwana ieu. Hidungna nyiksa bae, anakna meres kalah. Aduh, Bapak apa enak Pak? naon di Neng upe? Uang pertama Pak, yang jajan. Oh, kalau daguan. Ulah lila Pak. Karasa rieutna Kang. Tah anu sabenerna rumah tangga teh nu gak kieu Kang. Kamari akang kan mikiran Nyai hungkul da budak di kanininakeun. Ayeuna mah kudu aya jajan budak, kudu aya resiko dapur. Tah ulangan mikiran genggerong sorangan. Geus nih cicing ulah pasea bae heuh ayeuna mah keur ngurusan budak. Cicing bakal ngomong bae. Cicing. Karasa kapok. Mana duitnya Pak? Can cair Neng euy. Tempo bae heula nya. Bapak keur diusahakeun. 10 ribuan nge hese. Gampang nu menta mah. Bapak nu neanganna tanggal. Uyeng. Puyeng kumaha be? Ulah sok ngagampangkeun Neng. Cing atuh daguan bapak rek usaha heula nya. Teu bener kieu mah. Aduh. Dipenta ku pamajikan mah masih kena bisa ngelak, bisa masean heula. Tapi dipenta ku budak mah teu meunang teu ieu mah kudu ka mandi uing mah gawe euy. Aduh, ieu mah kudu digawe ya. Aing mah boga salaki meni wah gunana. Malah suluh sorangan, malah cai sorangan, beberes sorangan. Geus bae hirup ge sorangan sekalian. Kok kitu anu rumah sama, teu hitut-hitut acan. Kumaha deui nyampeurkeun ngadon ngahitutan? Aing mah tita tadi didengekeun nangan geger dulu bae sugan sasapu masing jongjon kadinya geura. Arek teu gegereun dulu kumaha? Boga salaki nu capek mah pamajikan keneh. Dah, besok segala dileuwih-leuwih sarua kang ge capek neangan duitna. Capek neangan duit, ari tempona meuli bumbu mah kudu pasea heula. Dahar eueuh deungeunna buat baeud. Ulah sok kalah rereteng nu dibaca, buru bereskeun sasapu, akang lapar ya yang tuang. Dahar be nu dipikiran. Yo, nih ari kahirupan mah nu dipikirkeun utama mah eusi beuteung kukumaha gen. Matak eusi beuteung heula, lamun eusi beuteung lancar mah kana otaknya lancar. Matak buru ya ulah sok kalah loba babacaan, hayang madang lapar. Aing nembal bae ari diomong. Budak mun itu punten-punten acan. Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana di Neng geus Neng? Amang ngebabaturan Pak. Amang bae asilain maturan mama tuh, baturan mama sasapu, bantuan. Keke warang geus kolot mah. Ada budak hayeuna diomongan kalah nembal. Kumaha be bapana? Kumaha tah rasana dibalukeun ku budak nyarinah henteu. Neng, ulah sok kitu geura ari diobrol ku kolot nembal be. Hon mah. Mah, tadi geura mah. Naon di Neng? Mah, Pak. Aya naon di Neng? Cuman si ganu serius? Naon di Neng? Mah, tadi abi amang ngebabaturan, murah kado, tapi warna merek. Neng palai. Mohon mah. Masih ada Pak? Mama. Neng. Neng ayeuna mah istirahat be heula, da teu siang, Jung kalebet. Jung, istirahat heula.
Kang, aya teh duitna. Wah, duit ini di. Aing mah ari nu kamari ladang sapu Kang, kamanakeun duitna? Tah, tunggu masalahna eta nyi, leungit nyi. KPD atuh, ada buka duit. Mah tuh Kang karunya budak euy. Yang KPD ada buka duit lah. Nya tuh Kang. Sabarnya Neng. Mama rek berjuang. Mana di nyi? Kang, Nyai teh rek berjuang. Kumaha carana supaya menang duit ami kabeli kado karunya budak. Sip, semangat nyi, selamat berjuang. Lain mah manehanana nu neangan duit. Anggar we pamajikan-pamajikan keneh. Aduh, kamana deui ya neangan piduiteun. Arek nyalaan daun, geus kamari anyar keneh diala. Sugan kok menang lah. Motor geus bersih. Pamajikan keur berjuang. Dah, mending ngopi. Deh. Alhamdulillah ya Allah, bujuk dicinta ulam pun tiba. Aduh, wadahna ieu euy. Punten Ang, Kumaha Cek? ieu bade ngecal manggu. Nih cing ningali manguna. Da. Cing ngomong lihatnya. Curahkeun lah ka dia ya. On, Dia mah bees kabeh buah. Kumaha we? sabaraha ieu sakilo Ang? Kilo ribu, 5.000 gitu bees teh. 10.000 be Ang, please. Budak abih hayangan kado. Ah, teu tiasa tuh enak mah da nuju mirah ning pangos kumaha tuh Cek. Aduh, Ang, tambihan we salit deui Ang. Karunya budak hayangan kado. Duh, kumaha tuh nya? Please Ang. Nya atuh bae kitu mah ngan ulah bisa-bisa ka batur ieu. Mohon Kang. Ya. Siap. Tuh kan ari rezeki budak soleh mah aya be milikna. Cek, Alhamdulillah. Cek. Ieu artosna Cek. Mohon Ang. 10 nya. Hatur nuhun ya Ang. Alhamdulillah ya Allah, antosan Neng, mamah uih. Teboga tangkal nage sebeuh geuning sahulu ku sorangan. Lumayan. Alhamdulillah. Di mana Nyi? Tas ngajual manggu Yun. Oh, Tas nuang kado Yun. heeh. Amis kadona Yun. Amis kacida Nyi, jaba menikanda. Eta erep ku sorangan. Sorangan kacida ieu sahulu teboga tangkal nage sebeuh. Melina ti mana Yun? Har asi meuli. Abi mah teu meuli, ongko pamere si Akang, ongko cenah boga tangkalna, jaba meuni leubeut. Si Akang. Si Akang buka tangkal kado di mendi. Geus Nyi, bejakeun ka si Akang, nuhun kitu. Kela Yun. Si Akang mere kadona iraha kitu. Kamari burit. Hah tuh Yun. Nuhun bejakeun. Nya. Awas pokona Kang. Kang! Ayeuna mah. Neng, iya mamah kengeng acis. Kapan Neng hoyong kado meser nyali rajung? Asik manuhun. Sami-sami. Kang, duit kamari anu ladang sapu nu sabenerna dikamanakeun? Jawab jujur.
puguh leungit. Kan tadi kita bejakeun leungit. Ngomong naon? Leungit Kang. Leungit tau melikeun kadu. Nyaho nyai ge Kang. Akang meuli kadu ladang sapu. Mahu ge si Iyun. Mikir geura Kang. Yang maksud namanya eta meuli kadu teh ku akang keur meuli keur nyai jeung budak. Ngan pas liwat kalau aya si Iyun, dipenta ku si Iyun nya ku akang dibikeun be. Dah anak Kang mah tekap nampak awal gelis. Mah. Neng geuning euy deui Neng. Mau sepeda tinggalin. Oh, jong atuh hati-hati.